warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing kanggo pamirsa sadayana tepang deui sareng simkuring pun Anissa Aprilia Fitriani dina program Sunda Channel. Dina waktos ieu abdi bade ngadugikeun sawatara warta anu tos kajadian di minggu kamari. Pamirsa sadayana nyanggakeun iber salengkepna. Satutas kejadian bus pariwisata SMK tos newaskeun 11 urang. Ngayakeun kejadian ieu teh dadakan ku Polres Subang poe Sabtu 11 Mei 2024. Kacilakaan eta teh kajadianana poe Sabtu 11 Mei 2024 peuting. Eta bus mawa rombongan siswa asal Depok anu keur ngayakeun papisahan kelas 12 di Hotel Cihampelas. Bus eta teh ngadadak remna blong nepi ka nabrak mobil Veroza jeung 3 motor saacan tiguling. Rupina mung sakitu wae warta anu parantos didugikeun ku simkuring pun Anissa Aprilia Fitriani seja amit mungkur amit mundur. Nadaha punten dina samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.